warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ate. Kumaha dalamang pamirsa. Lepangkeun. Ieu abdi bade ngadongeng nu jejerna Situ Bagendit. Di zaman baheula di Tatar Sunda nu marenahna di kota Garut aya hiji rangga anu beungar kacida ngaranna Nyai Endit. Ngerucupu kana ngaranna manehna boga watak pedit maradit keket mengkene taratung kanu butuh tawar-tawar kanu susah. Dina hiji poe kabeh panyawana Nyai Endit keur saribu marwe-pare. Keur kitu datang pagawena anu ngaranna si Kardun. Assalamualaikum, punten juragan, maksud abdi ka dieu bade ngambut atos kambola landong pun anak. Naon Kardun nginjem duit ngeunah we juk ayeuna mah gawe heula angkatan pare kaleuit. Bari ngaleos nyurucut Cipanon foto harpat anakna moal katulungan deui. Sorena tojol aki-aki asup ka pakarangan imah Nyai Endit. Assalamualaikum, punten juragan, cik aki teh ejungkeun cai sagelas di koro aki menirana kieu. Kadanguan ku Nyindit bari mulak cangkeng jeung pembolotot manehna ngomong kieu. Naon aki menta cai ngeunah we anak lain incu lain ieu hayang cai mah dibere ku urang. Bari ngomong kitu Nyai Endit nyokot cai saember terus dibanjurkeun terus awak si aki-aki.